basa leles kadungor buah batu daya kolot hari PS di Nungora hari nyatu di kolot emang ngahok itu aing mah guru nageta bapak aing mah Satya naon Satya aing mana maksudnya kumaha mencintai perempuan itu hanya seseorang satu yang hanya satu-satunya bapak aing mantap jadi pamimpin pak lamun dina tibu Ramadan bapak aing mah tibu tadarus mah yang teman amplop aing mah teu dipuji-puji tadarus pak tidak ada cinta yang lain hanya rakyat yang diurus seorang foto belakangan pak dan tadi biar aku amplop ke bapak ke di sisi tinggi mah loba manggung gara-gara mau di bapak abi oh itu udah loba panggilan alhamdulillah sudah mulai tanggal 13 abi di Cikampek oh kamari di Bandung amplopnya pasti gede anggota DPR manggil nah Pak Ahmad eta tanggal 30 abi insyaallah dipanggil ke Allah Subhanahu wa taala ke masjid ai sia amplop berarti kumaha rahasia karena ka masjid karena ngaris ka panggil musola aing mah tah nu nage Bapak Haji Dian ya dengekeun ayeuna urang Indonesia iman kamu iman sabab unggal poe ayeuna jelema nungguan adzan asli eta Bapak iman kabeh anu man eueuh dina sejarah kahirupan adzan ditungguan kecuali ayeuna bukan ulang hayang nyakeun ka mana ieu mah saumur maneh nyaho teh anu adzan maghrib ngaranna anu adzan maghrib di TV Rohim lain aing mah nu adzan maghrib na TV Sulaiman lain Padian lain yang satu apa Allah ngaranan aya teh mana Allah naon teh hayang nyaho aing naon si saat sebut si saat sok baca sakusia saat adzan maghrib mana ulah suka hari Ramadan Pak aing tanya ka mana orang lamun ayeuna adzan pangko molongo menang teu ada mah tapi mana pantau molongo ada senyuman adan yo nu jelas mah di Kuningan teu meunang nakal bedug ku aki-aki bener wah cek apa hari hayang mah nya teu da naon udah aki-aki na kol bedug aki-aki tidak hayang meureun na kol bedug geus teh kunaon tong na kol bedug dengekeun heula teu meunang nakol badug ku aki-aki hari hayang ini spek kumaha badug nakol badug mah ku panakol aing aki-aki Ding aing mah mundur kita angin di aing wah aing geus sarua mundur Pak aing teueun ka jelema ye naon teh itulah coplok sia ya dekeun naon ieu warna naon belum ieu warna naon ayo cek saha ieu warna beureum ieu warna hejo naon kunaon ieu warna beureum kunaon ieu warna hejo naon aing nanya ka sia oh ieu karpet warna naon belum daun warna itu kunaon ieu karpet warna beureum ieu daun warna hejo kunaon aing nanya ka maneh halo kun cahaya sabab lamun ieu cahaya poe pasti urang moal bisa ngabedakeun mana beureum jeung mana hejo asal leuwih rame ieu ngaduaan deui leres Pak
Mantap kunaon nu maha kawasa nurunkeun Kangjeng Ros. Saudara. Can, iya, tak iya, so. Tah eta mah Kita. Oh iya, sok ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat puasa adalah untuk meningkatkan iman dan takwa, betul? Intinya adalah untuk pengendalian diri, betul? Masih banyak janda-janda tua yang harus kita kawini. saudara. Oh, kenapa gitu? Akan pejuang. Oh, pejuang. Gambaran ini. Alhamdulillah, sudah balik ke belum. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Absen lagi. Dikit lagi. Tadi ada kenalan, ya aduh. Subhanallah ya. Merasa bangga betul. Welcome yang baru bergabung lagi, welcome yang baru bergabung. Tetap lagi, guys. Otomatis. Sok siapa Bandung yang hadir, bisa welcome lagi-lagi. Oh, bagus. Astagfirullahaladzim. Balakung lain, dia mah di Kuningan. Si Balakung kemarin udah. Kuningan.